Kesenangan tanggung orang kehancuran mulampah orang di dunia Allah tanah konana mana ngaliwatan wates wangi pasti dirina diliwat ngaliwatan wates wangi pasti dirina diliwat negara urang merdeka wujudna proklamasi salaku warga negara ulah rek pakia-kia najan bangsa suku beda-beda tapi tetap Indonesia Pak Haji Sidi Indonesia mulampah orang di dunia kita nuh konana mana ngeliwatan wates wangen pasti dirina diliwat Pak Haji Udung pasti diri nah diliwat Abah Kamsir sepanjang orang gumalar Mamang Boib ulak tenggatnya ikhtiar caca mari
mau sepertos sim abdi tuna budi sisi pangarti ulah rasa pangunggungan kabatur osok mualanggeng salamin sok dinangi dan apes Eling kapur madu mati Pak Haji Sidik Purwani kurang ajar jadi bangsa ibu ajan ini merdeka perjuangan Nusa Jati putra putri Indonesia Bajanun tulang tanah negara tong diperkosa ibu aja Epon sokomo direkayasa sakitu hidup da geus waktuna hidup teh bakal dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka putri astina kakasih Dewi Lesmining Puri panjang lebar mah nyangakeun pangresa nyangakeun ceng 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 dangukeun ku hidup kasep Allah nun iya bagja cuk dek mere madu kolot ka dieu teh lain dek mere racun dau sabab lamun ceuk bahasa ayeuna mah meureun prospekna hebat cerah masa depan sabab didenge-denge tiba heula ti mimiti buri Pandawa jeung Kurawa ngan bentrok ke jeung bentrok paribasana Pandawa Kurawa ti leuletik siliarah pati ti lelemut siliarah umur ti bubudak siliarah nyawa pisan keakuran sedangkan curug jelema curug batur kasaha mengkona kaeyang murid saha teteh Pandawa murid saha teteh Kurawangan Parasea jeung Parasea pan muridorna saha nu goreng tah pajarkeun teh naha guruna teu bisa mereskeun atawa ngaha jadi adu-adukeun tah ka dieu mengkona tapi da eta mah ti jelema nu ngewa
sabab ieu teh dunya teh dua papasangan kulon wetan kidu kaler borang peuting lodong hiji poek salah naon poek caang salah bener awewe lalaki satiap-tiap ka jelema aya nu mika resep teu anggang teu mika ngewa tuh tah pikeun ngahinarkeun eta ucapan pikeun ngakurkeun di Pandawa Kurawa teu aya di jalan lintang ti ayeuna bebesanan antara Pandawa jeung Prabu Duryodana anu kabeneran pisan putrina teh bogoheun ka hidup jalan kaluar mah da eta anu jadi rebutan ti budak nyaeta ngeunaan kalungguhan ka kawasan negara Astina tangke di mana-mana hidup prung laki rabi sareng putri Astina negara Astina moal kasaha sok lintang ti kahidup beunang deui ku Pandawa anu di kakawal teh mah burung kapibana deui ta ayeuna eyang wangsul ka Astina teh kudu mawa paisan eusi ceuk kitu ceuk ieu nah narima lamun hidup dek dikawinkeun ka putri Astina ceung jawab ijar meneng meneng Gusti petenge ati ngira ati ngira wis mama ijar meneng Gusti petenge ati ngira ati ngira lir kalimpudan mega bodara aworlan mega putih wala salin sumabda salin sumabda Raden Gatot Kaca sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun paman menta jawaban anu pasti anaki jang waler kaya agan cicing cemar cicing bisi dipaleng pek kuaing jarios oge pikeun nyarieun urang menjembe urang mah para lun maklum kasuhun ninggalih nu dipamriha punten anu ditedap paman kumaha kumaha dah cobi ulang deh sanes nampi kana pangasih sanes nolak kana kanyaa nanging dugi kadanget ayeuna putra Gatot Kaca teh teu acan aya maksad gaduh bojo margi da teu acan aya si ratu ka istri teh nu kumaha ai bogoh teh kumaha sir teh kumaha ai nu disebat cinta teh rasana teu acan teu mungkin dari umur mah hidup teh geus kolot heueuh rasa pisan bogoh ka awewe eueuh teu aya teu mungkin sabaraha taun umur teh nya kirang langkung aya 30 mah ah boa aya kelainan teh aya kelainan mun kieu mah malahan 30 mah keur meujeunna resep eyang baheula keur ngora entong boro make jeung papanggih jeung awewe aya popoean cangcut di poe ser nud
Tuh. Aya BH we di poe. Da ngalepak atuh. Itu. Cicing. lamun keur budak Anu bener itu. Leres iya, leres. Cing kasep cing bisa ngolokna, cing bisa ngolokna. Ya. Akang Lain dunungan urang gak. naon deh Akang beda aja ke Juragan Gatot Kaca pada ditikahkeun ka Putri Astina. sumohon dia teh kulan Tapi cek saya mah lain ya. lain kumari Akang Politik. udah pirasatnya kan Teu mungkin musuh make jeung ngajak bebesanan. amun aya nu sajena beurang aya nu sajena beureun ieu mah Ieu mah pasti aya udang dibalikeun deui mah. aya udam Bapak Syai juga namanya mah mungkin musuh Kitu cek dek teu mungkin make jeung lah. dorna teh atuh kan apal meureun aya musuh hayang nyenangkeun tuh Ya. kulan Lamun nya teh mah meureunnya lamun batu turun kesik naik mun nya teh mah itu purun ieu daek moal teu rame meureun hajatna. moal teh 7 poe 7 peuting atuh Moal teu 7 poe 7 peuting hajatna. kadang dangdut tiga nama ditabeur Tapi da Juragan Gatot Kaca mah heueuh da can beger atuh. Can beger. Cacan naling istri Masih cara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred. padahal asa umur jeung tukang gamal Jadi hidup teh nolak karena pamaksudan ti nagara Astina sanes nampi pangasih paman putra teu acan aya maksad bojoan. Ya rupina itu acan aya maksad masieun ulah bade dipaksa cicing goblok. wah Masih teh kamina-mina teuing. tong iring nyarios uap ikan nyarieun jempe we mending oge Da moal dianggap sia teh. Eueuh pangaruh. Lain level dalam bicara di nu kieu. Cicing. wah jempe wah Cing kasep cing bisa ngolokna bager. Wayahna tarima Gatot Kaca. Keun we teu bogoh mangke ge nuturkeun. Ngaran-ngaran rumah tangga. Ampun paman. Margi ai rumah tangga teh. Kedah runtut raos sauyunan sageges sapihanean. Mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak. Kedah harmonis. kedah bahagia dengan rumah tangga teh Sedengkeun pan putra teh teu acan aya maksad bogoh ge henteu teu acan aya. Nya ieu mah tarima we bilih melengkung bekas nyalahan paman paralu. Allah kumaha we carana teh mah era Mang Wangsul ka Astina teh moal teh ditegor ku raja. Wayahna tarima kasep. Paralun paman, paralun. Mugia paman ulah jadi bendu bae. Dek narima apa moal? tah iya Mang teh geus sanggup pikeun ngawinkeun hidup wayahna daek teh daek dina waktu ayeuna Gatot Kaca kudu kawin ka Lesmining Puri. Ampun paman. Ulah bade maksa bae. paurnya madang Ya anak ya. wah Ampun paman. Dek daek apa moal? Moal tiasa paman. Urang ajar Gatot Kaca. Ngerakeun ka kolot. wah jangan berisat we sama bener Tenyo ieu naon? Aduh. Ampun. Nah. kan dikerasan Da kudu kitu. jalma bener Ulu. wah eta geuning Amuing. mending
ngaberi satwa. Aduh aya anakmu. Para lun malum kasukun ninggalih nu di pamrih kapunten anu ditedak. Di luhur sausap ramuti hanap sausap dampam. Ieu teh kapalai pihak katilu dugi ka kieu teh kaayaanana. Para lun ulah dugi anu teu bilih kaituna baka pecah belah baka ansur sagala rupina di urang tak kitu kapalai pihak katilu kaulan. Naon sia pipilueun ai naon sia teh kadunungan mah patahan. Aduh, meuni kumawani teh. Kumawani bangsa sia Eta dunungan di papan. sanes bilih pak ayana Ai dipaksa mah da moal. cing jaro dek dikamanakeun wibawa komara dunungan nepi ka daek di papatahan kudu kitu. Cing. Hah? Notorogan sia lauk buruk milu mijah. Cing jawab buah kan. Ya rupina saleuheung keneh lauk buruk milu mijah nun. Jeung tibatan lauk mijah milu buruk. Alah beres teh mah. Coba itu nya. Ya. Balik-balikeun deui. Maka jeung malik-malikeun sia. Tutung teh dibalikeun mah nun. Sae Ah ngeledek teh mah. Ngeledek ragaji ka jahuluna. Nah, sakabina-bina teh si bangsat. Jelas. bawalan sabun ka gini. Wah, sawius atua. Ih, nya kitu bilih kumaha onam ka dieu sia. Wah, Maurdan. Wah. Pipilueun kana urusan ieu. Ngajedog gue pawongan mah. Udah. Uluh. Ayana. Nuhun guys. Ketrot wah. Menang asuh ti zaman lemut, menang ngakon ti zaman bolon teh. Mulang tarima ku nyiduhan nuhun agan. Ngatik tililutik wah. Kurang ngajar pena stiker sayang tumampar. Iya, iya. Semar Badranaya barang dijejek leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Nya. Dan si Semar mah turunan juri jarian cek ama oge. Turunan uka-uka teh nu kitu teh. Si gentayangan teh eta. Paingan ai malam Jumaah sok aya gentayangannya teh si eta. Nya Gatot Kaca Aulad daek apa antri kawinkeun ampun paman lamun kitu sarana sirip paehan waing aduh permios ai jeung jaro udak kumaha lamun percayakeun ka suata mah urang ajar Gatot Kaca rek lompat ka mana. Ayo Kang tewak Kang. Beres ah. Sembah kapihatur ulang naon sia dek naon hari kasauran teh teu payus munguh diwiku teu wajar aya di panita teu ginding aya di resi eta kasauran teh asal ngeunah jang dirina. Semar teh jelema sarua aya rasa Beda satu saksara rasa. sakacumplang sakacampreng ngomong je Bobak ka nya Kang. Aing teh panita dulu aing teh utusan Astina dulu goblok. Aduh eta pas. Emangna hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu silaing. Benar. Dume silaing utusan raja. Eueuh Kang. Teu bisa adil teh keur sarerea deui euy. Da boga harga diri. Arjuna. Ada Kang itu. Lapur. Wah. Lapur kumaha? Lapur si Gatot Kaca teh nolak nampik
lampik sapa jodogan. Waduh, atuh gagal bener. Oh nya tak kitu. Wayahna da ieu mah geus aya sen ti Arjuna. Sakuat tanaga si Gatot Kaca tewak. Tembak. Perbios. Naon? Antas. Ayo matu pahati gelu. Lawan. Agan. Bapak kemana? Nyeta, Put. Lieur mikiran bapak maneh leungit tidak paningali. Hebat bapak maneh. Ti abdi teh ilmu nama sih. Percaya. Siapa oke? Itu ilmu bapak akan lah. Duh. Dan sembah kapihatur nuhun heula. Sae kulan da beda kana karta ge hate abdi. Da hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Benar teteh. Da yakin sanes bade ditikahkeun agan teh lah. Da firasat lebih ti heula. Nya sanes agan teh bade biasa we. Dik bating dilekek. Dihenteng diracun ge ditumagan. Atawa dilekek gini mah. Eta teh Kurawa teh nu geuleuheun pisan ka Panawa teh mungkin nyaeta eta. Kahijina mah kahijina pisan bakal mah teu bogoh we deui. Teu bogoh Kang atuh jaga anak. Tong dipaksakeun eta bogoh mah. Jaga anak. Jaga anak raja ada raja jeding teh mah. Masina model abdi mah asaya tepak suang. Ari Akang model abdi atuh. Mun si ieu kawewe nu kumaha oge seneng. Boleh konyol. Kedua atoh boga lanceuk norma. Jeung tibatan aing hayang ka ucing. Pikir ku si Teh normal teh bener. Gatot Kaca. Alihot. Ari Kang. Alik. Aswatama ulah ngudag tuh. Sina Dewanga. Kurang warah tambah hiji seulanan. Nah gitu kan kedua ku abdi cicing. Paling gak Akang mah Aswatamanya. Aswatama. Kadi silinjong. Kan antep Sina Dewara kudunungan. Pilih kirang tanaga ku abdi ulah cicing mun. Dah cicing bener itu. Ayo tunjuk. Lamun dibere kasempatan dewek gelut jeung Aswatama tingalikeun mundur. Hah? Bener. Ari diuk dah heudraret. Lomang. Dewek batara seuri. Naha da mineng teuing cetik ti kebrus teh. Gatot Kaca. Sadaya-daya kasepuhan. Aula Gatot Kaca. apa paudang. Ngahina sia urang Astina. Anu teh leunah nama Akang. Lah, Oh, mun itu benang di can tuh. lamun teu dihalangan aing mah. Wah, arti malibir atuh ieu. Pepes gayang. Mupus keuyang maksudna mah Kurang maring. dek daek dikawinkeun kurang ajar. Moal tiasa kasepuhan. Lamun teu daek aya dipareskeun ku ieu deh. Jagakeun. Upami salira kasepuhan bade maksa mangga. Samplakeun letak tak katua pakeun sapegatkeun bung salawar. Kaluar getih satetes amakan sanabi kaluar nyawa tina raga. Kurang ajar. Sawias ku abdi lah ku abdi. Cicing sanu gelo. Akang. Lain geuleuh-geuleuh tinggal Akang tuh. Itu gelo. Geus. Disebut nu gelo aing. Amak disebut nu gelo mah tuh. Mina teh tengeunah aing. Geus kan bae. Tidak kelek. Aduh, ampun. Tegala, Bangapati, iya.
Hollywood. Nah, Alik. Aling. Aling. Mudah-mudahan ya kan. Pilih kirang tenaga sama teh abdi 3 kali. Banyak matna ka. Pak Haji Sidik gitu. Abere. Nyingkah siap. Nyingkah pun. Nah, nyingkah. Hayo nyingkah. Permios satu, sok. Curi siap. Do gebro he mo. Ngomong kaing. Jiga ini. Alah. Permios lan ini. Dek naon siap. Dek neungeul ngan kapangi. Leret sebentar. Leret sedikit. Ada kelengahan. Manfaatkan. Kero siap. Boleh dong. Maju ke gajah. Aku kemana? Nah, poin pekaputus sebenarnya. Mangga. Benar. Sok. Poin. Ngalawan siap. Poin. Awas. Pusing siap. Poin. Poin. Siap dulu. Curi deh. Ngadon ngabongohan siap. Wih. Dek nama deh. Tengah weh. Bapak kuring dihina. Disebut nu gelo ongko. Woi. Pakai gerakan naon eta teh? Pakai gerakan naon? Saya Wih. Ya. Awas. Makan. Siku abus. Kurang ajar. Ayo pagi sini maju. Pagi ini. Waduh. Wah. Binatang. Maju. Gunang euy. Gunang. Babuk tuman. Babuk, Ayeuna aing. tadi babuk. Tarik. Tarik. Oi, no. Bentar itu Aduh. denger. Kagan geunana. Cabok seuy. Aduh. Modar sia. Bida-bida teuing maksa kan umum. Anak itu sarwana. Bah. Halo. Mamam. Mamam. Mo. Tak, eta ulah dituluykeun. Kayak itu udah pilih mobil. Alah. Jangan. Udah. Nyari motor kalau Aduh. si kartuman. Ampun. Ulah maksa kan umum. Bahagia
matak naon eta putri teh lamun kadewekeun ieu mah aya nu embung dipaksa anu daek henteu sing mikir saeutik atuh sabab urang teh sing boga pikiran lamun mungeun maka itu ge dina rumah tangga teh moal beres sing mikir saeutik da urang teh pek pikir ayeuna ku didinya kitu tah aduh biasa bebas satu teh euy benang babuk cuman tarik rock kasaha keunana tengor sia kuing mina-mina teh pika giluh kieu teh aduh ai pulerak bareng segitu deket antara kena lu sok bisa ya kapanasaran ampun wanita merah kaca di pertapan tutugan Gunung Parasu kasumpingan Raden Gatot Kaca Gunirahangan Diha aturan rawuh mena nampiri bunuh laksa ketika bingahan aki dupi ieu teh pertapan naon aki upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha sanes agul ku payung butut kaula pisan salira laras dupi kakasih saha upami di persanten mah merah kaca merah kaca laras nuhun ditepangkeun ieu sareng menak cobi aya pikeun naon ieu teh cu sareng saha kakasih kaula laras upami di persanten mah ngaran kaula teh Gatot Kaca meni sarua kacana yo Gatot Kaca leres di mana menak kaula teh ti Amarta aki uluh moal kitu nah da kaula maseun di dieu ngayakeun pasantren nyaeta ngiring ngarojong we ka pamarentahan nagara sabab nagara sareng bangsa na teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas saseureun sabenyeureun bade ngabantoskeun nyaeta supaya jadi masyarakat anu madani masyarakat anu religius kultural jeung wawasan lingkunganana sae tingali para santri bebersih daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun sili asah sili asih jeung sili asuh luyu jeung adat katimuran margi dina waktos ayeuna teh sakedik ageungna budaya urang teh sasatna ampir kalini ku budaya-budaya deungeun sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus aut-autan bangsa na rusak leres malahan sepuh kapungkur mah menak pun dan ieu menak sae
sepuh kapungkur mah aya cacandran ke cenah di mana-mana panon poe biji ti kulon ta eta tanda-tanda karuksakan negara. Tapi pan ayeuna masih kene ti wetan. Tah di dieu urang salaku manusia anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan kedah diange upami ngange hak manusia didinya neme disebat mulia upami hak manusia teu diange eta kamuliaan manusia teh harkat darajatna bakal sahanapeun sato. Nyaeta anu disebut manusia mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamih rasa jeung perasaanana anu dina pagaweanana teh ti dituna sidik tableg amanah patonah turtan nafsuna anu diangeuna nafsu mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah neme disebut mulia tah di dieu urang ange ilmu anu sabener-benerna ngan ai bener teh aya sababaraha perkara hiji bener ceuk pangeran eta mutlak absolut dua bener ceuk filosofi katilu bener ceuk ilmiah kaopat bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas cek barudak ayeuna mah ieu tah panon poe umum sadunya nyarita panon poe teh biji ti belah wetan leres ieu padahal cek ilmiah mah henteu ilmiah nolak nah da panon poe mah cicing da bumi anu muih manya nu cicing biji polaras atuh kumaha tak kengengna ku filosofi kumaha nah ari panon poe biji ti beulah kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna geus nyenerkeun ka urang barat panon poe biji ti kulon teh hargaan kumaha ceuk dolar kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus da eta nu didaharna hamburger hambur duit ger pasea ta budaya we kaseredkeun ku budaya deungeun da aya budaya-budaya deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok anu temahna di urang teh kalini jati kasilih ku junti cul dog tinggal igal leres tah hiji tah tidak budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado leresnya kita bilih ieu mah bilih dek newak kaki dumeh muka pasantren di dieu oh sanes saya aki saya sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngaruksak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik barudak ngaridik nonoman supaya ulah poho kana jati diri sae pisan aki oh jadi sanes bade sanes bilih aki masuk leuwas baklum geus kolot teu aki mamuka pasantren di dieu teh teu kaentepan ku politik teu istuning murni cilik putih celakerang lain dek ngalah duit aki mah lain loba duit mah aki mah manusia yang handal kitu oh saya
dumeh loba murid loba anak buah dermasana dijual lain aki mah lain ieu mah dek ngamakeun ilmu we anu sajati di mana sabab kitu dawuhan pangeran oge sanajan saayat tepikeun ta eta bilih jadi dosa bonga nyaho di mana kieu salarasna mah kaula dumungkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburanuluh nah aya panglima abruk-abrukan kieu moal di demo atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salarasna mah ku paman gaduh paman kagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri ai kaula teu hoyong da can aya maksad bojoan tah kitu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun kan pangnoropongkeun pangmelengkeun nah leres eta urang Astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang ti eta sanes naon sanes bade ditikahkeun hidup teh bade diracun sabab urang Astina teh menang beja Gatot Kaca teh keur naik daun di mana aya naon-naon moal kuat nying hareupan Gatot Kaca kitu tuh nya nuhun aki nuhun eta rasa kau lagi kitu teh sanes suudon da ieu teh sanes memang kitu pamanah atuh meni teu diangepan ningali batin tah kitu lolobana dina waktu ayeuna teh jadi mikiranana ngan sabelah mikiranana soal dunya wungkul dajal teh nu kitu panonas hiji teh jadi paningalina teh ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul cul kana urusan akhirat jadi tebalan matak no gencang hirupna tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal hilang kepercayaan di mata masyarakat wibawa komara bakal leungitan ngumawi moal aya ajen dihormat pun di tukang ada di jebian di malam nya tahu tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsu ka nagara diancam kene ayeuna mah da aya sabenerna pijodohan hidup teh da hidup teh lalaki setiap lalaki pasti bakal boga pamajikan pijodohan anjeun mah ceuk panoropong aki aya tu belah kidul didinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana kakasihna teh Dewi Dahanawati Allah Dahanawati putri na Prabu Dahanadewa ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh patih nagara Tirta Sakti ngaranna ta eta bakal ngajodo ka putri eta ayeuna teh can aya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saemara
gitu sarana teh gelut heula nya resep atuh gelut mugi ada hidup mah ahli ada diulik tuh ahli waktu jebat sanggup nah eta teh leres pijodoeun ulah nah eta leres pijodoeun gerak bisi teu percaya pijodoeun hidup uji we ku hidup ayeuna ujina kumaha ulah make pakaian eta kahiji batur teh bakal segan bakal sieunun empuk gatot kaca kaduana eta awewe teh joga pruk ke bogoheun teu kudu sae marah ya wayahna kudu jadi jelema hina heula bising ke hidup diparengkeun jadi pamimpin hidup teh bakal bisa neuleuman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina jadi jelema goreng patut tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jelema anu laleutih ngancing ingat itu jelema nu galelde teh sabenerna menang nu leutik kan sabalik nu gede teh boga pikiran geus jadi teh oh kitu aki jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong Allah carana nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu salin kumaha carana nya upami bade mercantenkeun ka aki ku aki bade disalinan ayeuna eta gini sanggup mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula dibobori ku paman Arjuna abeh teu kapenak tah kitu ya ya jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa ulah aya lengkah kapiceun hirup mah saliring-liring dumadi sarengkak saparipola teh kudu aya guna timalan ulah tamuh laku lamun tamuh laku teh teh mubadir ai mubadir dina kateranganana ge pan sabagian tina amal-amalan setan ai mubadir mah timalan sanggup mangga sok geraani prek hareupeun aki aduh aki nah meni jo karaos sekanyaah aki ka kaula kaitu kanu kieu kanu kumaha oge aki mana teu aya istilah timalan mangga aki sangem kaula mangga wayahna rap sidakep sinoku tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa timalan heg aki dek ngagunakeun ilmu malih warna sok bersihkeun hate pantengkeun kanu kawasa sangkan sapamunut ginuluaran sapanejatina kanan bau lajeng Raden Gatot Kaca meremkeun socana lir malam tumraping api sacidohing metu sakacaping nyata ieu sang pandita nawa Raden Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji jalma anu hina udang kase aduh Allah nah jadi kieu waduh ampun moal salami nak kieu moal paur salila nak kieu moal kapanggih Gatot Kaca nyumput teh buni ayeuna mah aduh euy aduh tah sora kudu digenti ulah kitu sora
teh saiman atuh aya waktu tinggal sora badan. Kedah kumaha? Sora jeung adat kunti ayeuna nya di malam. Sok. Dehemkeun. 3 kali dehem lamun geus robah tah ngandung harti ganti. Weh. Nah, jadi kieu. Aduh, jadi lucu suaranya. Wayahna. Wah, mau salilana kieu. Moal. Tah ngaran ulah Gatot Kaca. Saha? Ngaran hidup teh budak buncir. Dah beres saiman udah mah. Budak buncir. Iya. Sugan teh budak pahati lalis. Budak buncir pinggaranan hidup. Budak buncir. Ucen aneh nama. Tah wayahna heug milu saemara. Tangke di mana menang saemara engke putri teh yakin bogoheun atawa henteu. Nah eta raja pelaturan menang manehna teh bakal bener ngagugu kana pelaturanana apa moal? Pikeun nganyatakeun ieu hukum menang jelema bisa dirobah ku jelema. Kareng kadek sacekna teh. Sae. Sakitu Mangga nuhun Abah ah. Meninggal. Iya. Mudah-mudahan tong salamina kieu ah. moal. Moal kan pengorbanan we perjuangan pada aya wae. Assalamualaikum. Saha teh? Tuguning. Aya tamu deui. Tingali wawun teu kaitu. Walah, Saha cing? Saha? sepot. Atuh geuning. Si Dewala. Omat api-api teu wawuh we. Api-api teu wawuh. Tiga nu asuh. Pura-pura tidak kenal. Heeh. Wilujeng sumping. Naon sih we? Marmot naon? Lain marmot putrana. Putrana. Anak kada bisa kasih guru. Putrana? Heeh. Putrana? Heeh. Ini bau sesungguh teh. Karena kanjengkol. Aduh. Gusti. Putra teh pun anak sen. Nah, kunaon ieu teh ngadonjeng serikeun anak batur. Anceu urang. Untung mahina sia. Untung mahina. Kieu oge masih kene makhluk pangairan. Pangeran. Pangairan, nyebut pangeran teh pangairan. Sami atuh. Sesepuh abdi gitu ngaranna teh irgasi. Saha kakasih teh? Abdi lah. Abdi iya. Sophia lah coba lah. Tobat. Iya Sophia lah coba sampai ka depak kieu. Cing atuh. Ngaran kendaraan. Itu anu pengker. Abdi iya. Agnes. Aduh. Eta Agnes sampai ka moyong gitu. Di mana linggih deh? Abdi lan? Iya, tebih abdi cek lan. Di Karamat Jati teh ngidul. Beras kacipina. Di Karamat Jati ngidul teras ka Beksek. Bekasi gitu. Bekasi. Ampun. Nah itu abdi mati jono rencangan Pak Haji Sidik. Nya. Wajah ini. Nya.
Ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Eta teh. Pak Wahid Bade ka mana sih? Apruk-aprukane kulan. Sakaparan-paran abdi teh hirup teh kulan. Nuturkeun indung suku abdi teh bade neangan gawe jeung. Maklum. Oh jadi urang teh di negara mana? Wah, negara Tebih abdi teh. Tebih abdi teh Alak Paul. Nya. Eta meureun pekerja atawa TKW. Ai TKW mah ka wanita atau nya Tenaga kerja wanita. Oh meureun ngan kade ilegal. lah Bisi ilegal. mawi abdi teh ilegal ya teh. Ilegal itu buka surat. Itu bulan. Nah, di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur. Birokrasi awut-awutan. Ekonomi pon pitu deui. Itu hukum loba dijual meulikeun ngana duit. Itu Acak-acakan ya. anu kacida muringkak bulu punuk mah di Departemen Agama aya nu korupsi maca teh dina surat kabar. Heeh. Nya Temen agama ada teh. negara kurang ayeuna teh loba hileud. Barorongnya kan. Nya merajalela kurang eta we meninggal dina surat kabar teh sadinten rugina negara teh 80 miliar leuwih tina kai teh. Da baheula mah baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet. Awet utuh. Tapi kenapa? Sekarang Saprak dijaga mah beaknya. Heeh. Banyak pagar makan tanaman ya. benar eta. Itu juga bige. Sae, sareng abdi teh bade milarian jalmi itu. Aya nu balik ke Dupi itu padepokan naon sih? Ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atawa Parasu. Kaula Aki leres. Punten atuh ya abdi ieu kumaha wantun. Punten anu seueur banyo laki banyak canda nih maafin aja deh. Aduh. Kagak apa-apa. Kabawakeun. Nya. Not problem. Duh, bisaan bahasa Inggris nama euy. Putra tetenya saha kakasina? Pun anak teh ngaranna teh Buncir. Hah? Budak Buncir. Budak Buncanut. Kakasina teh Buncir. Iya, Buncir, budak Buncir. Ucir-ucir we Lain goreng patut leuwih ti urangnya teh budak. Tong tarik teuing atuh. Gua kadangun. Moal pirang ngomong na hate. Wah. Eta na hate nepi ka kadenge ka mana-mana. Eta ngomong dina hate nepi ka seluruh Indonesia. Sampai tahu. tahu semua. Dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca. Dah. Ieu muhun. Ngara kacak. Merah kaca. Kaca. Sing atuh ceuli teh kumaha teh? Teuing nih ya. Teh loba ase teh sok budeg. Ai kudu jauh ka asahan. Bade aya nu diteangan abdi teh kulan sepuh. Naon? Jami. Milarian Jami, sumuhun. Saha? Ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh. Gatot Kaca, sumuhun. Naon diteangan? Residipis teh jelema teh. Aduh eta si goblok. Tahan, tah diajar puasa teh di dieu. Eta aing disebut residipis oi. Tunguna. Sintan banting jil. Jadi Gatot Kaca teh di lemur teh teu kaur nog hayam. Laleungitan wae kulan nyaeta ku Gatot Kaca da bisa ngapung manehna mah da ti awang-awang mah sidik nog hayam teh bodas. Nya. Kayak gua rada gelo nya. Goblok.
Jadi dipilariannya cek abdi dagang narkoba ongko saha teh Gatot Kaca lain ngomong teh kumaha lamun aya simpatisanana cicing kapan aing teh kerja di wara kudu yang kana politik ya ulu jadi Gatot Kaca teh dagang togel abdi teh intel kajahatan total nama eta abdi teh intel teh nya tibuser keur dikepung teh ku abdi keur diteangan Gatot Kaca teh lain aduh aing ditampiling aing da keur kieu aduh ampun tahan hate tahan diajar sabar tak itu kulan kinten-kintena abdi bakal panggih tajeng anu nami Gatot Kaca moal nah sabab maneh mah tukang bohong maneh tukang bohong panojo sia marukana moal kabenaon meureun kekelenan kabohongan abdi teh naon sia aing ngaran batur dipake aing ngaran sorangan disumput-sumput nah saha ngaran abdi tah tong nanyakeun ka bapana tah anak kaula cir lan kahareup aya naon ya mah sok teguh ngaranna si eta saha dijawab ku anak eta heeh ya budak-budak ueun punten abah sok cing ngaran kuring saha cir tong gede bohong sia hirup teh uluh mun kasar gitu nah saha ngaran kuring make sopiara cuba nanti jauh-jauh saha si cepot uluh budak pesantren teh atuh ulah lalawora itu budak pesantren ulah dianggap laduni ilmuna nyaho laduni nyaho kumaha buah ning asak teuing ladu nama tuh apalun burukan teh kan ya bener cepot atawa Astra Jingga ngaranna ya lu pantes saya berada di bejaan feeling ana jauh-jauh dewek nawe tenar beureun beda kesor beda menang di TPI sok lalajo udah di TPI jadi apaleun sok ai kuring anu tukang ngaranna Jawala Gusti nya waspada hebatnya nu matak lain heureuyaneun ahli pesantren mah geus kajero iya. atuh atuh dipigawe salatna tahajudna salat duha salat tobat dan sebagainya puasana tatapana paribasana tekadna ucapna lampahna geus bararesih tara suudon ka batur maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah jadi akhlak anu hade lamun ieu maca ayat maca dalil teh kalah beuki gede hulu nu meh bisa macana karek bisa wabillahi roti tuluy geureuhan tuluy dipake ngabanting batur cicing sia di mana cing kuring deh pokoknya di dinya mah urang amarnya bapak maneh Semar nya uluh sok nyahoan urang mah nya tong lagi Indonesia kumaha punten sepuh lan percanten abdi
punten bulan seueur banyol abdi mah. Keun bae. Nya keun bae. Eta kinten-kintenna abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh bakal. Dah, di mana cecek ulan? Kinten-kintenna panggih abdi. Panggihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat saemara tuh di negara Tirtadahana. Di negara Tirtadahana, ya. Tadi dinya teh aya saemara putri Dahanawati ngaranna. Keur adu jago di dinya aya jago can kaelehkeun. Ada jago tanpa terkalahkan. Wah betul. Wah hebat memang resepkeun Gatot Kaca mah kanu kitu. Ai kana gelut mah. Kana gelut mah ahlina. Ahlina atuh bisa jadi. Tadi dinya bakal panggih jeung Gatot Kaca maneh. Oh kitunya? Iya. Ah, ulah kitu euy. Boga pasporna. Ada kudu make paspor. Nya. Nah bejakeun kitu tinggalkeun ka duruk. Datu mentas ka itu mah kari eta. Bade boga ilu. Wah, enggak cenai bade ngiring nongton mah ka itu kan ulah bebeja dulur abdi we da. Gengsi munanya. Ai gengsina gede. Gengsi. Oh, padahal pasti siya minta jajan maka aing. Ya. Kawas alus we. Ya tidak naon aing bade ngiring mah kulan. Tah kitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si Ucir. Wayahna we pangantorkeun uing nya Mang. Nyalah tidak naon. Tangke di jalan lamun arah lamun camperak karena togeun. Urang podarana ya udah. Aing ngerakeun mah. Tak kitunya. Mangga ulan mangga. Jig Ucir aing nya memaneh dek lalajo. Bareng tah jeung cepot jeung dawala. Ridho ka Iwan uing jelema kieu. Hayu Cir teu naon Cir hayu jeung Akang. Hayu lah. Teu naon Cir. Ya ai dek lalajo mah kitu. Tah omat ieu teh adatna. Ngaran adatna ieu budak teh lamun aya kahayang ulah teu digugu hayang naon kudu we. Ulah dipungpang. Ulah dipungpang. Laksanakeun we. Goreng adat bisi ngamuk. Insyaallah teu nyaho ngamuk di jalan mah dijejek we inget tingalikeun. Heeh. Sagedena ge tanaga nu kitu patut. Kusi laing dan kayak gitu Kang ku aing pengkek irungna. Ujung ngamuk pugu da sering dibanteng. Sakitu jigcir. Nuhun atuh abah doana we bade lalajo saemara ye nya. Pek. Oh berarti. Ayo Mang Cepot. Hayu sepuh hapunten atuh abdi teh nya teu acan tiasa naon-naon eta keun bae. Anu penting mah panganterkeun anak kaula pangapingkeun pangyaringkeun. Sae. Bade permios abdi kulan bade beli kasantenan abdi nya mangga wah hapunten atuh teu tuang heula nya. Mun tita tadi itu ngomong gitu teh. Ya. Sumuhuna tuh bade permios saya kene ka rumaosan mah kumaha engke. Ya, senang duren. Oh sok. Sami atuh sareng abdi. Nya, kira bade meser atuh. Amangga we geura angkat sumun permios. Pokoknya bisa jelema. Ngulus lampah pun ieu budak bunsir kairing astra jinga dawala. Sejang ngajugjug negara Tirtadahana. Sedengkeun di negara Tirtadahana teh parantos lami ngayakeun saembara. Ku seueurna anu ngalamarnya diayakeun saembara. Saha anu tiasa ngelehkeun jago saembara.
hadiah nyata putri negara Kakasih Dewi Dahanawati anu kiwari Dahanawati dina papangungan dipamerkeun aya dina papangungan di payungan ku payung agung gelap kuning payung agung kerajaan cahaya gilang gumilang gelis kawanti-wanti endah kaminabina nyaeta para pamilon parantos seueur anu marulang ka tempatna sewang-sewangan teu hasil ngelehkeun ieu jago saemara kantun saurang deui raja anu sasatna pamilon teu acan kengeng giliran anu jadi panitia saemara nyaeta Rayina Nalendra Kakasih Tirta Kusuma pamana ieu sang putri iwari parantos ka-20 dinten jalana saemara ieu panitia saemara parantos aya di tengah alun-alun sedangkeun ieu saemara teh bebas ditonton ku sajumlah hamba rakyat negara anu isalan mah komo dugi ka ngajajar tuangan cocoan jeung angean kitu kaayaan atuh ieu alun-alun nagara Tirta Dahanal jadi lautan jalma anu ti tebihna anu ti caketna kampung padesaan pada Buddha nonton saemara panitia saemara Tirta Kusuma parantos aya di tengah lapangan Kakang Pati parantos siap iya siap kesenangan tangku nyorang kehancuran mulampah orang di dunia Allah tanah konangan tanah konangan ngaliwatan wates wangi pasti dirina diliwat ngaliwatan wates wangi pasti dirina diliwat
bukana ayeuna gelar katertianggi negara urang merdeka wujudna proklamasi salaku warga negara ulah rek pakia-kia najan bangsa suku beda-beda tapi tetap Indonesia Pak Haji Sidi Indonesia ulang orang di dunia kita nuh konanang mana ngeliwatan wates wangun pasti dirina diliwat Pak Haji Udung pasti diri na diliwat Abah Kamsir sepanjang urang gumalar Mamang Boib ulak tenggatnya ikhtiar ilmu tungtutunya siar nu awang perlu disinglar nu awang perlu dising pangunggulan kabatul osok mualang salam sokti nanti dan apes eling kapur madu mati Pak Haji Sidik Purwani kurang ajar jadi bangsa ibu ajan ini merdeka perjuangan Nusa Jati putra putri Indonesia Bajanun ulang tanah negara tong diperkosa ibu aja Epon sok ngomong direkayasa Sahya sesekar ningwang sakaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang gilang gumilang mana raja Rayina Raja Pamana Putri anu jadi panitia Saemara parantos aya di tengah alun-alun Tirta Kusuma kakasina atuh teu sabarna anu nongton sorakna cing panitia gerak-gerak panitia gerak-gerak panitia gerak-gerak panitia ya darah keluar mangga antos
antos. Antos. Nah, ainu lalajo abong bebas. Abong bebas. Panuhun dina waktos ieu. Naon Den? Dinten ka-20 ieu nguningakeun kaunggulan masih kene dicepeng ku jago Saimara. Kakasihna Kakang Tirta Sakti. Putri Dewi Dahanawati parantos aya dina papangungan palih ti kidul. Pamilon peminat mung ukur hiji deui. Wah, saja. Urang mah aja. Nyaeta kakasihna Prabu Bima Kendra ya. Bima Kendra rip. Nanging panuhun sate asana prung oko begalan pati antawis jago sareng pamilon Baca. dihaturkeun ka patugas keamanan. Iya. Supados tiasa ngatur anu nonton oge anu nonton pisan cing tiasa ngatur na diri sewang-sewangan. Jadi penonton anu tertib atuh supados diatur nate anu penek ti payun anu jangkung ti tukang atanapi anu dipayun salik saya anu dipengker tiasa tati Beres. anu isalan palih ti kidul jajarkeun dirinya. Wah, beres. Ka ibu-ibu Aya naon saja. panuhun nonton ulah bade ngahiji sareng pameget. Nah aja. Bilih aya nu kokodok. Kesempatan Eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lansarna ieu Saimara. Iya. Atuh sajabina ti kitu Nah, kanu isalan atanapi kanu jararajan cangkang suuk bungkusna sareng sajabina ulah di mana wae mission eta runtahna margi di tiap-tiap juru alun-alun aya wadah runtah. Inggih. Katong sampah. Ciptakeun puseur dayeuh anu bersih. Ciptakeun puseur dayeuh anu endah. Inggih. Kalayan henteu sakedik ieu tamu-tamu teh aya anu ti luar negara. wah, beres. Pasti atuh Den. Sajabina ti kitu nguningakeun Naon ja? ieu Saimara teh memang diaturkeun ka pamilon anu mung hiji deui Bima Kendra. Ieu Saimara aya pelaturan anu kedah dijalankeun. Naon aja? Jeung, naon aja? Kahiji teu kengeng nyanak pakarang. Kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu kengeng di sana ka pakalangan. Inggih. Bener tuh. Kadua dina prungna oko bekalan pati teu kengeng nyolok panon Beres ya. najong larangan. Inggih, mangga. Mangga ja pelaturan. Katilu teu kengeng aya tungtutan di mana aya kasilakaan boh pihak peminat boh pihak jago semplak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maot teu kengeng aya tungtutan tapi kena bebas ku cara hukum Saimara. Ya, Geus perjanjian ja. Kalayan aya pelaturan anu anyar Baca, jak ba. ayeuna mah bebas Bebas naon ti dinten ieu hasil gempungan
tadi wengi saya marah bebas dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun. Oh laras bener Kangge ngahinarkeun eta kajadian dihaturkeun ka ibu-ibu dina tontonan ieu ulah ngangge perhiasan. Wah beres. Ada kawan. Sakedik ageungna eta teh mancing kajahatan. Beres. Ulah pamer. Hingi mangga. Beres. Sakitu rupina. Mangga dihaturkeun ka pamilon anu pamungkas. Margi dina danget ieu teu acan aya deui anu daftar. Mangga Bima Kendra diaturanna lagi. Buat kapos somot gitu woi. Yai Danawati. Mudah-mudahan lah poe ieu jigana bakal kagonol ku akang ieu. Bima Kendra. Buat tani. Saya Sadrek Bima Kendra. Iya, parantos sayogi tanaga emutan. Iya, geus. Kurang hafid ya. Uninga kana pelaturan. Apa? Teu meunang nyolok panon, teu meunang nyekek. Teu meunang najong larangan, teu meunang mawa pakarang. Naon bae oge? Sae nuhun. Mana jago sae marana ina? Rupina Bulan. dihaturkeun ka jago sae mara. Wah. Woi, iya. Edo. Abah. Akang kunaon gogondai. Ya. Naon? Mula lajo nepi ka kawas lulut tadi lu. Di lokasi kemarin eta. Meni hese urut. Tapi euy dewek larak lirik ka itu ka dieu teh neangan juragan Gatot Kaca eueuh. Acan we. Pantasna teh keuna ke barigu ela lajonya euy. Ya pantasna teh keur ngadar mikot. Aduh. Mang Cepot. Naon? Alah, Aya jajan nu si util. Mang Cepot. Naon? Hebat awewena geulis. Heeh, pangna disaemarakeun geulis. Mang Cepot, hayang milu saya marah Mang Cepot. Hah? Hayang milu saya marah. Saemara naon? Bogo ka putri. Bogo ka putri. Heeh. Ai soal bogo mah tong borosi laing da dewek ge hayang. Ngan si ngukur ka kujur, daekeun putri ka si laing. Sing nalipat maneh. Dasang kelang mana nama dah. Jangan bikin malu goblok. Emangnya lu itu siapa? Hah? Nah, ini yang membawa kamu yang malu mah goblok. Orang jelek seperti kamu mau kawin kepada anak raja. Bikin malu loh. Bego. Harus ukur ka kujur. Kalau jadi manusia itu harus ngukur ka kujur. Paduli ceuing jadi campur aduk oge. Nu penting mah jangan sampai teu kaharti. Tolong daftarkan Mang Cepot, saya mau ikut saya marah. Yeay. Aduh.
Pangdaftarkeun. Ya, ojok. Hiji, dua, tilu, opat, ayah keneh karep pikeun ngalawan. Ayah keneh, oh burura, ayah keneh naon, ayah keneh. Jadi Dahanawati samet ngimpi meureun Kang. Doraka jempe tulanan. Doraka tinu kolot meureun aing deh. Bisa jadi teteh kula. Hampura nyai. Dapur ieu. Haya. Hidup. Nguningakeun kaunggulan tetep aya di Jago Saemara. Hidup. Hebat, ah. Sok tang-tang deui saha lah. Beres. Kagok. Jangan diteas kerja. Setengah jam deui upami teu aya anu daftar, ieu Saemara bari ditutup. Oh gitu Cak. Mangga paliti wetan aya. Paliti kulon. Kidul. Paliti kidul. Paliti kaler. Tah aya tah. Coba we sukana. Saha? Sukana tuh pijodoh. Abdi yang bade daftar. Lain si buncir meni keukeuh. Oh kan baik udah daftar. Antep cenah dipaehan ah. Baru udah Punten bawa kulan. dia tuh. Tah. Ka kuping ieu teh bebas Saemara teh saurna teh leres. Abdi bade daftar kulan. Bade daftar sumuhun. Wani nya ngawani-wanikeun maneh we kulan. Saha nu rek geludna? Itu rerencangan abdi tetangga dekat. Saha ngaranna? Namanya Budak Buncir. Budak Buncir wungkul. Budak Buncir Sutisna kapungkur mah. Nya. Nya. Tetangga dekat eta mah deh. Cobi cenah ka dieu. Ah, heuy, bawa ka dieu. Bawa kita benar. Oh iya. Namanya. Bukan ini. Bawa si Buncir. Sir. Ye. Eta goreng patut. Pantes datanya juragan Gatot Kaca cepot. Oh gara-gara. Montong daftar sia. Mangkaning loba jelema kedua. Gatot Kaca euy ka mana ya? Wah ku si udik ieu. Tah aya tiluan baru daftar. Punjen. Karunya gede kahayang nama. Keun antep cenah dibabu ku patih geura. Lain gede hate. Cenah dibabu ku ieu ku Jago Saemara sok cenah modar. Abe aku dewek teh tega dipaehan ai kitu mah kuleungeun batur ah. Bisa Kudu dari diteuing. dosa dikuatkan baik kebaturan apa. Saha ngaranna? Abdi Budak Buncir.
di mana di tutugan Gunung Parasu. oh orang kampung Oh, mohon ampun ini tak pangna cenah dipaehan oge ngerakeun leu Ngerakeun bawah teh. ngerakeun eta ku kasar ngomongna ce bogoh ka putri bogoh. wani gelut Sok. tuh ai kawani mah gede Ai kawanina mah bener. obat teuing ampun tapi dina saemara ieu teh cir teu meunang mawa pakarang Siap. teu meunang nyolok panon Siap. teu meunang najong larangan Siap. Siap. ngos tobat ari ieu anu pengker abdi kulan saksina sawios lah tapi ieu teh kengeng aya jalmi salian ti jago di tengah lapangan sawios anu bade kasisi we ieu mah jajab pungku nya teu naon daftar paman kulan siap mangga paman mana den tanang pendatang baru gitu tah. hah iya naon ieu teh karunya gugu we karunya bisi heureui sanes aduh anjir sia wah bonteng ngelawan kadu atuh Awa beunang. macam gepeng cilaka kelas berat diadukeun jeung kelas ringan cir wani ka kaula eta ku wani eta sugan gempeur sugan naon oh riuk-riuk teuneng pisan sia teh nya kitu teh hawa awewe mah sana jadi sing-singan ku uka-uka ge da tetep we neuk treugning ngaranna budak punjir Ya. mun maneh ngelehkeun kaula dikawinkeun ka anak raja Sae. Nuhun atuh. sakitu we kulan mangga anu pengker supados ka sisi lapangan wae sae kulan cir Ini ngadarurin oh hampura we akangnya Ya. dabongan kahayang si laing Ya tenang lah. oma ulah nyahkeun kakak di mana aya kecelakaan Wah. da upami si kakak teh aya tuntutan naon-naon teu ya tuh ulah lalawora mangga atuh wilujeng ngeklen ieu wileuyan cir khawatir Kang ah. samet dieu meunang aing panggih teh Oh iya dang. aya ka cir nya cuklat punten pemaihan kana sakalian Doakeun emang cepotnya. innalillahi wa inna ilaihi rajiun wek dek beli boeh na kedungku si lain tahlilan dong Aku mah hirup we aing mah. bedanya nu tereh paeh mah tuh alah Baik kan. karunya si bunjir euy mangga siap maneh nek nyerang atau hayang diserang Umadinya we. Kumaha halusna? ya cikan atuh Tarik atuh. nang tang abang bebenyit aduh itu Orang tarik. Aduh. loh hampura dulu sih hampura Aduh. ish kuatan mana euy Aya perlawanan.
Cing sok males. Punten atuh. Sok. Enon teh. Wah, hebat Buncir, oi. Hebat sih ya. Allah, oi, budak Buncir hebat, oi. Hebat, oi. Hebat Sojer. Perlawanan Sojer, oi. Buncir. Buncir. Anjir, tunggulanana hebat si Buncir. Nguningakeun pun adi teh. Bilih para wargi teh acan uninga. Eta si Buncir teh pun adi. Tuh. Nomor saya geuning euy. Pena stiker sayang tumampara. Ieu patih anu kasohor galak jago. Ditampilin ku budak Buncir ngalepak teu emut di bumi alam. Tersangka teuing teh. Tersangka teuing Buncir. Halo, pun adi. Aduh, tersangka teuing. Nuhun Cir. Maneh teh sugan teh sakti deuleu. Nya. Hebat deuleu. Omat putrina keur deweknya. Ulah tuh. Aduh, Cir. Tersangka teuing. Hebat Cir tersangka teuing. Aduh. Mangga tinggali Persya. Jangan roboh. Paman, Kakang. Aduh, kumaha? Allah. Aduh, ampun. Aduh. Tersangka kumaha ya? Hebat Buncir. Wing tereh kawin euy. Sorak kenal dia. Tinggal itu papangungan putri dilingkung ku buta-buta. Alah putri narek aya nu maling. Putri narek aya nu maling. Tolong aja. Buncir. Tulungan heula itu putri salametkeun heula. Anu mana tuh? Paling. Anjir. Wow. Si Buncir dulu bisa ngagajleng meni luhur. Cing, bantuan mang, bantuan. Saya. Ayolah, saya. Ngabdi. Paman. Ayo Kakang. Nyai, tingali paman maneh silakan Nyai. Sama marah pada Melayu.
aya bangsaing dek milu Saemara teu ditarima de carana ieu putri dipaok wae kurang ajar bibi mah tinggal aya buta kurang ngajar sia wayahna nyai punten nyai tulungan kaula tenang kemana putri dah euy ha oh siap dulu aduh siap menang jodoh ai menang jodoh waduh awak itu ya yang nyaho deuleu kemana alah amin ya Urus sokot mama awak aja wakil ngaregok wakil keketayapan wakil dileret sok Kang ai batur di pangku ai henteu kabina-bina teuing sia jadi anu menangkeun Saemara teh maneh buncir ya mohon aduh ampun teuing eta mah bade karesa nuhun teu karesa abdi bade wangsul aduh ampun teuing buncir neng dari rumah tangga teh kedah sakinah mawadah warohmah kedah bahagia ari neng teu bogoh mah abdi mah bade wangsul deui we neng tong da moal maksa neng ampun Gusti ampun teuing ieu Dewi Dahanawati ceurik ngabangingik dina lahunan budak buncir di antara daek jeung teu daek nanging ieu budak buncir karagragan cai soca ieu putri leungit tanpa lebih hilang tanpa karena jangelek jadi Raden Gatot atose tobat geuning ieu teh sadaya-daya ieu teh budak buncir leres saha nu salarasna kaula Gatot Kaca di negara Amarta aduh ampun teuing Agak. Wayahna init. Moal ngawin, lain moal ngawin, ayo nunungan. Init. Omat ulah bebeja geus beunang. Aduh, agak ampun Gusti. Kate budak buncir teh, ha?
Ya halo ampun saha sesok mau kan nog deh saha nu dagang togel teh aduh ampun ding aduh ampun ding alhamdulillah jang gening neneangan Gatot Kaca teh sarua we jeung neneangan seuneu mamawa obor. Oh. Neangan cai nyuk curug leuwih. Kaeta. Hapunten kasadayana pamirsa muga-muga we boh anu aya di TPI di dieu sadayana anu aya di payuneun TV muga-muga sadayana paranjang yuswa arageung milik. Amin. Pakang sapara kanca nyangakeun sabrang salayan we lebet ka cabe mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten mih ngalamun Amin. ku kituna permios sanes teh sono pamitan sanes